pati deh lamun lain apa potongan warigan kurigana diangge panolak leit diangge mah panolak leit hari anggang kuanggang hateti bulatnya meli hari anggang kuanggang hateti bulatnya melit mangga orang seserengan ngajangkan seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karugun orang lain-lain daunawi lanca bareng ditawara lain-lain baca diri bagja dengan dibagera ayah bapak besa ayah nomok tina batu ngalaku ya di mohara ngalaku ya di mohara gedatung karena waktu di dunia kurang membara gedatung karena waktu di dunia orang membara tiba tanah seraba sekaya di dalam baju tiba tan pegat duria suka dibeli kupati jadi masih ingat barang peti gula kejang jonak tei salira kedadi api obat pemuda serang pemuda no ayah di perjuangan no ayah di perjuangan pamugi Gusti yang widi nyalametkeun sadayana pamugi Gusti yang widi nyalametkeun sadayana ari gang kurgang hateti bulatnya melit mon kakak maksud ngelingan
atuh mirucaan dumeh kakak sok ngelingan ngarah teu kamalinaan mama ing Kartika pribadian kakak jadi jalma masyhur lah kakak mah atuh jujur eta mah sangkaan batur lanya geuning tak kabur kate kudu ngarti lanya sok nyeri kakak perlu menta bukti naon anu jadi arti geuning kakak hambur rezeki itu eta jalan-jalan siang wengi milari istri dijengki bojo mah kaluli-luli ae bet nyarekan hitung-hitungan mama teh sok hibur wae hirup perlu hiburan mama mopohokeun kasulitan kakak jadi ahli seni mau jujur abdi kata cing kakak mah loba pamuji dak kakak mah jalir janji eta mah sangkaan wungkul danya sok gede waduh belaan kakak murubur ngarah kakak leuwih punjul mun tak kabur abdi mah teu kabita dilatih seni suara ngarah diri menang modelakan jadi batur pelarian murugul ngandung tujuan ngajarkeun manggeuningan malalaguane bejanu tanpa alasan eta mah keur panuduhan mamare angkat ka mana pan bade milari kaulah paingan dangdos direng modern kang modern paniron model ayeuna kumamun kadaerahan ah kakak mah sok cawadan kakak sakadar ngelingan ulah ingkar kapribadian kieu ieu gara ieu kan ieu kumaha nih mun kakak maksud ngomean eta geuning sasar lalampahan kabatur mere didikan sorangan sok merucaan Danya kakak teh sok niru Danya. dumeh kakak sok ngelingan sok bari ngambek ngalah teu kamalinaan mama ing Kartika pribadian kakak jadi jalma nya ieu ka ieu kakak mah teu jujur eta mah sangkaan batu lahnya geuning tak kapur nawan teh kudu ka hati
nyasok nyari kakak perlu minta bukti naon anu jadi arti. Hatur nuhun para wargi.